Yo neng tempokeun. Isukan bakal daek ke urang. Bakal pokoknya nama. Hayang teuing kalau laki betan kitu jigindit. Ih, Cing. Aing bakat kulamaan ngajomblo anjing. Ieu meureun tangkal nalin. Oh iya no iya tangkal iya ya. Ih ada gumun sep we. Ada kumaha deui atuh ngaranna ge 4 aheng. isi AA, ieu teh telepet tingali. Misae rambutna jaba bodas, jaba jangkung ayeuna mah. Ieu teh da lamun geus panen mah ek diieukeun diiangkeun ka pasar atuh aya jeung meuli asin ieu teh. Hir. Awe gelis pisan itu ampun teuing. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Goda ku aing ieu mah euy. Aing geus bilang ngajomblo, mun geus ramatan. Hai. Astagfirullah jalma gelo. Hah? Jalma gelo. Neng, ieu geus ganteng-ganteng kieu mah nya disebut jalma gelo. Yo, rambut geuning geus sae kieu. Ampun, ai si Eneng teu titingalian geuning. Ek teh siga jalma gelo kumaha bubuk jabrik. Siga tara mandi sugan. Ih, ai si Eneng sanes tara mandi mah Neng. Ieu teh mode. Keterangan mode geuning si Eneng mah. Naon buk siga gerandong. Ih, Jiga grandong kumaha ai Eneng. Ieu meuni kasep kieu tingali ieu setelan. Balanjana ge jauh di supermarket. Ieu Neng. Jong amang wayap ya. Ayo. Ih, tuh cong ka ditu. Ayo. Nah meuni cegah-cegis kitu awe teh geuning. Ih, meuni geuleuh aing mah. Yo Neng tempokeun. Isukan bakal daek ke urang. Bakal pokona nama. hayang teuing kalau laki betan kitu jigindit. Ih, Moal Neng bade ka mana? nya ek balik ih. Aduh. Untuk kesekian kalinya aku ditolak wanita. Aing ampun teuing nasib padahal mah ieu kurang kumaha aing meuni kasep-kasep kieu. Kieu carana mah aing kudu neangan dukun nu ampuh. Tempokeun sia Neng bakal daek ka urang. Bakal ngudag. Nasib ya nasib. Duh aing ampun teuing. Da kudu kumaha geus kieu nya. Hayang teuing aya aweun nu daekeun ka aing. Ampun Gusti teuing. Anjing aing nang keduitan ka mana ayeuna nya. Yo jangan ngopi-ngopi can aing mah euy duit teu gablek. Anjing ya aing. Anjing ya mangelo. Udah atuh sia teh. Ih, Ya anjing sieun. Yosep. Sia si Yosep. Sama nih. Nah sia meuni mota anjing. Ieu aing si Jiwong ieu. Deuleu atuh. Atau juga nu gelo? Nyuk. Juga nu gelo aing sakasep-kasep ieu disebut juga nu gelo sia teh geuning. Ih anjing juga kanebo banget nage. Tapi kasebelen pisan maneh teh Yosep. Nah teu neuleuh ya aing meuni kasep kieu. Ngan ieu Yosep aduh aing. Atuh Yosep aing ek curhat ka sia ieu. Deng ka dieu geura. Yo. Aing geus ditolak dewe ku awewe. Kamari kunyi emeh, ayeuna kunyi enah. Kamari dene kunyi opi. Aing ini geus pusing. Berarti mah juga gerandong banget juga jalma gelo. Kalah beuki ngece. Apaan heuh da we ge moal daekeun kanu kitu mah ih.
Atuh aing kudu kumaha ayeuna yeuh sia mah. Aing ge najis bobotoran jeung kitu. Pucuk aing ge sia mah nyakal kabeuki edan ka aing teh. Tulungan atuh aing yeuh. Aing ge 10 kali ngajomblo. Nah aing Ayo kudu we leh deui eleh deui ku awe eueun nu narima hiji-hiji acan. nangek nulungan aku mah tuh da banget gitu bisa diperbaiki sorangan mah. Ya sep cenah neangan-neangan naon atuh nu bisa marabunan eta awewe aing bogo pisan ka awewe eta masalahna mah geus bodas. Duh geulis pokona mah euy. Ada sorangan mah mal pantes tuh da. Kunyuk. Ai sia. Aing pirage minta tulung ka maneh. Ditulungan mah aing. Heeh, asal aya komisina daek aing nulungan. Gampang aing masalah komisi mana sia juga jeung saha bae aing balik ti kota ieu loba duit. Mana tuh minta? Heuh engke heula atuh sok aing tuduhkeun heula ka mana? Gampang. Heuh ka mana? Kecuang ka ditu tuh. Aya urang boga. Bener. Bener. Heuh apa tuh? Asal syaratna ge gede sih eta mah. Bae. Aing mah teu masalah. Syaratna kumaha-kumaha genan ku aing dilakonan nu penting aing payu ayeuna yeuh. Heuh apa tuh? Aing mah geus capek ngajomblo wae. Deng aing sep sedih sebenarnya mah aing teh. Da, cek aing kumaha banget sih aing kadinya nama heuh. Geus aing menerima ayeuna mah kana omongan-omongan sorangannya aing beta nih kumaha terserah urang mah. Nu penting ayeuna mah kumaha carana eta awewe nya si Euis daekeun ka urang eta hiji-hijina awewe nu ayeuna kudu ku urang beunang. Nya heug. Heeh, kayak pangetakeun ku aing ngan. Sorangan tungguan di dieu. Wah, tungguan di dieu. Heeh, ka aing ka ditu babejahel ka kuncena. Tapi tong lila sep euy. Wow, gampang. Bener teh. Ngebut aing ngebut lah. Deng sorangan mun ngabohong ka aing terlalu we pokona mah. Nah, aing udah aing masalah kabubaturan antara awal geuning. Asal aya jang kopina we jeung jang rokona ieu uing mah. Geus masalah eta mah tong hariwang ayeuna mah sok sorangan ka ditu ka kuncena nya. Heeh. Urang nungguan aing setia di dieu. Nya sok tungguan tangkep itu tah tiang listrik. Yosep ka beuki ngece ka aing. Kena aing ngajomblo geus lila. Aing bakat kulamaan ngajomblo anjing. Itu kadeuleun ku si Yosep. Kadeuleun aing gengsi anjing. Terus Yosep kamana teh nya? Yosep supaya ulin ka dieu. Anu ngomong ya. Kan budak teh. Kan ada bisnis kan biasa seperti rilis kali ya mas satu bisnis. Atau ngeberjaan ayat bisnis yang nomor aduh betul boga duit teh tungguan kita di ngomongnya dapet Kamu nih ulang-ulang sorangan. gua tungguan mana Kayak aing perlu ayat bisnisan gitu. Bisa erek, bisa daek gitu. aing resep ya datang-datang mau bisnis kan. Aing mau tadi kan itu kan. Diuk kan yakin nah. Bergelega pendiukan malah. Ya, aing teh tadinya kami jeung sejiwong aing teh. Di mana? Di itu tuh. Heeh. Aing ka warung. Warung Pak tabrakan jeung aing. Pemilih motor sing tabrakan. Nah, aing mah. Eta wae geuning teh. Pukul terus wae ka aing tadi. Pukul terus. Heeh. Pukul terus kunaon? Si apaan sejiwong teh dengan ka awewe. Yang ka awewe ditolak. Aing teh udah mulai nu daekeun anjing buk ge cawig-wig cek aing teh jiga nu burung. Kitu kan ku aing teh. Tapi sapang neangankeun urang, nah naon? Sopan urang hayang ka awewe, cenah hayang ngrap payu. Untuk payu-payu do. Apa eta? Payu kumaha gara yeuh. Buk cawig-wig geuh. Terus teh naon deui nya? Make kacamata hideung jiga nu kumaha geuning. Cuma getarjan. Nah, minta panneangankeun eta ka aing teh. Yang ka awewe. Masih duitkeun lah. Iya, akan heueuh mantak aing ka maneh teh. Geus rewang gitukeun. Balik ke kota aja lah. Heeh. Kan lumayan ayeuna semua. Ya aing boga jakan itu. Heeh. Nah, sorangan api jadi eta na. Gampang masalah eta mah. Di dieu sebenarnya. Acan sih aing teh masang target. Nah, geus pokona mah sorangan dieukeun sebenarnya urang nu gawean. Heeh, ka bagian heueuh. Iya. Ya eta itu aing kasih jiwa ngadu tuh. Heeh. Aing bejaan deui. Tungguan di dia ada duit kan Kamu apa aing ge hayang ngopi. heeh lila Wow. Iya si Yosep lila-lila teuing can datang keneh wae nya. Moal kitu ngabobodo mah ka aing. Lamun si Yosep ngabobodo ka aing tega we. Keur mah aing teh teraniaya ku awewe. Tapi lah daguan wae ku aing sakedeung deui mah. Moal betega ka aing si Yosep.
Josep, Naon? nu meuni lila-lila teuing aing maneh. Pan jauh aing. Da leumpang uyuhana Eh, teh. aing meuni geus kesel di dieu sia mah. Tapi aya da. Aya. Aya. Macana? Bisa. Bisa. Bisa gampang tinggal diatur. Berarti urang enak ka mana heula? Yang paling ayeuna uang ka ditu langsung ke tempatnya. Langsung ke tempatna. Heeh, ke tempat. Bisa ayeuna langsung. Bisa ayeuna langsung ayo. Bisa tuh lah. Ulah rusuh aing geus cangkeul anjing bool geus asaramatan. Tapi anu jang eta geus aya teu. Jang naonna? Yang ka dituna. Tendenana. Gampang eta mah aing geus nyiapkeun. Si aing keur sakit hati. Luat. Ayo atuh ya. Lihat. Sep, euy. Ini rumpil kieu jalan. Nah atuh. Aku enggak biasa. Ya anjing nih geuleuh eta. Umur. Ih, sorangan mah daheu pan aing biasa di kota. Takan sawah mah heueuh. Cek aing Josepnya. Aing sok kieu sok berlabuh. Lempang make mata, mentong make cokor. Aing geus biasa di imah anjing Kalau kalau tuh bantuan mah. bantuan dong sayang. Aduh anjir teuing. Si Josep ngalilasan. Nih, Oi, yang telepon ketemu luang datang. lilatuin. Sep, Jauh. nah aing kalau dibawa ka si Ogi. Si Yogi apa nu pernah na? Nunggu saya, Sep. Ya aing jiwang sia mah ya bakal balik di kota gitu. Wow sia mah. Ya, gua ngetak jeung kana bawain nama lo. Geus lah tong ngece, geus da aing sebut dia mah. Yo, Para dicukur di kota. Tak kabolehan sapo apaan? ngaja aing mah sengit. Yo, Kan? si Yosep ngajak ka dieu kumaha pan aing mah nitahna teh nang aing hayang malet si Euis. Tuh, tanyakan, Sep. Kumaha Sep? Iya, apa si Yogi nu pernah mantak aing bawa ka dia sorangan teh. Oh, mana bisa kawin ayeuna payu gara-gara simbah. Ngolah. Berarti si age goreng patut kunyuk. Sok kuat ya. Lu teh dong ya. Terus bejaan we aing di mana ya? Hah? Josep apalin? Mana apa Sep? Apa tuh aing mah? Tujang naon sia mama aing kasih Ogi. Iya, mah percaya bae atuh. Udah disebutkeun aing teh bohong. Bagi satu buat antar heula yo. Mana deui? Buat aing ek melet si Euis. Aing ditolak anjeun nepikeun teh nyebutna teh ibu aing juga naon aing juga grandong segala disebutan. Ya udah cocok. Sama dicukur heula, gerai balik di kota. Geus lah buat antar we ya. Iya apa tuh? Geuat ulah buang-buang waktu bisi si Euis kabur ku batur. Geuat. Buat Cina masih Josep. Mana moal milu? Mau Bari orang mah lah buat. Enam atuh. Yap. Aing tadi tuh nya. biasa. Doakeun heuh sing berhasil. Gak. Diganyane. Kada biasa, Sep. Wah, aing kudu panggilan lah ka tangkal ieu mah euy. Memes Josep datang hiji wong. Aing gitu lah, panggilan. Aing dia lah nyemputna. Ampun mah gitu nih. Ah, malah dia nyemput. Ini langsung kita datang kita dicuburi. Tapi alus lah orang bisa juga kan dia lama hari nungguan ini lumayan menang-menang jeung beli kopi jeung rokok ge jadi sedang didatang lah nungguan ini juga Bangun. Jauh kene teu. Mayan, gua teh sabar geura. Aing mah urang teu biasa ka jalan kieu mah Sep. Wah, da ongkos caing ge. Aing biasana jadi na lift ya mah. Banget na elip. Dah, sudah ek nepi kumaha cek aing ge numpang lagi juga keuyeub sorangan mah. Nya cek aing geus masuk lebasan omong geus pugu ya teh poek lebeng sia mah. Nah. Ulah atuh aing gelo mah euy tah. Deulekeun. Naon deui nu kieu? Aing poe Sep, cek aing mah ti tadi maneh teh. Aing tere lempangna. Gua baturan kieu patut anjing. Moal naon ieu teh Sep? Aing gak akan juring. Bisa masing bener. Moal gua taman aya aing. Aing jawab aing menjelab ku juri. Dah, kabur aing mah. Sep. Hei. Naon? Aing teu kuat hayang modal. Nah, keur mata nepi hayang modal di mah. Geus aing sia mah. Gila. Moal lila. Minggu tuh. Naon? Tulus. Anjir, teh ngalakeun waktu, micen waktu. Keung menyelot. Gut lah. Gut. Gua buku gondrong keungan. lilasan sih tapi mau pasien teh tapi aya euy geus keur leumpang nu deketan bagian nyumput aing cicing. Hei. Yo meureun tangkalna lin. Oh iya, no iya, tangkal iya yo. Ih rada gueumon Sep we. Ada kumaha deui atuh, ngaranna ge 4 aheng. Ajaran gut. Heuh, ya pengajaran deh coba menang ti dieu yo.
Mau dia akan juri iya tuh. Sep. Asal ada serem sep euy. Apa buat itu mah. Serem sep. Mana bebejan kemana? Aya naon cenah ieu? Aing ngeliat si Uis itu. Oh, Heuy, yuk babaturan. Hoyong pangmeletkeun. melek saha? Uis, Uis, Bah. Uis. Bah, Lu mana jaman aja teh? yo anu rambutna sae, Bah. Abi, Pasep. yang tuh bah. Ento. Eta jiga nu gelo. Terima. Ya batang kal teh ngecek ya mah. Bang serangan mah eceun. Nyuk. Geus buat. Bah, Heuy, bisa teu. aya rokok heula. Ayam bangan 4 batang, Bah. Kara-kara teh. Kuning. Kumaha erek moal bayang 4 batang. Geus teu. Geus bae. Yo, Mbah. Mana? Kududna ngan 4 batang-batang na, Mbah. Geus teu. Mun isa etik pisan. Mun eueuh deui, Mbah, ya gede misi euy urang teu udut, Bah. Bae tuh bah nomor saeutik. Ai ka awewe hayang. Ieu modal eueuh. Bah, Heuy, oke gampang, Bah. Balik deui mun geus sukses. Bah, heuy, naon deui ya, Mbah? duitna heula. Apa duit? Hah? Oh teu. Kumaha mau mana-mana kicang balik deui. Bah, sabaraha bah? 100. 100, Bah. Heuh, Geus. Sok atuh bere. geus tong keluarkeun. Naha bah? Yang dompetna wae tenan. Jeung dompetna, Mbah. Heuh, Geus kajelas set lah. Ajeun bangka saeutik atuh. Aing demi si euis lah. Kumun, Bah, tah geus disimpen, Bah. heuh keun. Ajang jawakanna naon bah? Ya dengekeun. Sok, Bah. Bel. Sing nempel. Geus tong. Oh, sakitu, Mbah. Heeh, Geusnya. geus. Will pel, sing nempel. Heeh, ngan aya pantangan sana. Naon, Mbah? Pantang nyebut bujur. Oh, ulah nyebut bujur. Heeh, Lamun nyebut bujur kumaha, Mbah? leungit pelet. Gagal. Heeh, Tah, Sep, kade, Sep. Heeh, kupaing Aing intan. intan ulah nyebut bujur. Moal heeh, gampang. Geus ya teh, Bah. geus. Kiraha inditna. Yeuna, Ieu na jeung Sep. Buat bisa pentingan teh. Sama tuh kuat. Sok atuh, Mbah, nuhun nya. heeh. Kuat atuh. Beunang ku aing di Bobodo. Pasienna mentok dah. Anjing ieu rokona jeung aing. Lumayan anjing loba duit aing. Dah mentok. Aduh, Sep, nepi oge we, Sep. Sieun-sieun genan heuh. Ya. Yo. Aing mah ieu mah mau bisa nganter ka ditu. Jadi bae. Berarti jang jawaban pakena ieu na we, Sep. Pakai sorangan. Mati teh. Wir pel. Sing nempel. Wir pel. Sing nempel. Si euy sing nempel. Heeh, gitu deh. Hade gitu ade. Ngan inget panteranganna. Naon teh? Tong nyebut bujur. Oh, ulah nyebut bujur. Heeh. Yo, Sep. Nuhun heuh. Aing ek diajaran ayeuna yang pengen penting teh. Komisina jeung aing mah. Ih, sia mapan apal tadi ku aing. Duitna ge beak kabeh ku eta ku simbah tangkal. Terus saya kira mereka ka aing. Geus ke gampang lamun geus berhasil mah aing lobakeunna pakaya mah tenang. Nya. Oh juga tuh. Heuh. Aing balik lah. Nuhun. Sep, sok nya. Isi AA, ieu teh telepet tingali. Misae rambutna, jaba bodas, jaba jangkung, ayeuna mah. Nu laras Neng. Bener cek si Mbah ieu bakal jadi tertarik teh ka urang. Ngan aing sakasinggung disebutkeun jangkung jaba bodas mah. Pan aing beke nya hidung. Lah tapi teu naon lah. Mana kitu ge meureun tetempoana aing teh Arjuna. Neng, Ah, jantan kumaha ieu teh, A? Ditampi atawa napi henteu kitu tah?
Ditampi pisan Alhamdulillah perjuangan teh teu sia-sia ai kieu mah atuh. Neng mereka mana ieu teh? bade ka jamban heula sakedap bade ibak Ka mana? Ngiring. nging atuh Di mana tuh ah? terus we paling gitu atuh. Oh, mangga tuh. Adi dia ya. Duh, alhamdulillah. Duh, eta bujur. Ari manehna keur naon di dieu? Ji, ari Neng. Mana teh keur apel. Apel-apel naon ih? Ih. Ayeuna mah geuning kitu, pan tadi geus narimaan ayeuna jadi kitu geuning. Amang ngimpi. Da ama butuh tingali geura ih ayeuna meneh hideung. Ih, abi mah alim da. Ai tadi cek Neng teh bodasnya jangkungnya kasep nah kumaha jadi kitu geuning. Henteu abi mah teu pernah nyarios. Ih. Nah hilang ingatan sugan. Yo Neng, tadi teh Neng teh nyarios teh meuni kasep pisan coba bodas coba jangkung. Teh asa kasindir ah. Tadi teh dieukeun we teu naon nu penting mah ditarima, panah teh ditarima. Henteu juk uih we. Ih. Neng nu bener ieu kumaha? Juk uih. Neng, Uih. Neng ama moal uih geus cinta Neng. Dik balik Neng. Masih Neng bet jadi kitu geuning. Tadi mah geus ngalem geus narima. Nah naon nu salah atuh nya urang. Aduh, teuing aing geus kajomblo deui wae ieu mah. Neng euis. Oke, nah tadi aing ngomong naon nya? Oh, cek si Yosep teh aing ulah nyebut bujur. Anjing, jaga ieu mah.